Tah moal kemarin main tege nganjuk aingnya kudu nambelan ke dunungan. Moal aing mah nama lagi banyak uang beli buru. Aslina aing mah buru. Moal aing bayar heula nu. Bener aing mah meuli ya mas Aslina. Bener rek meuli ieu mah. Bener aing mah ya lagi banyak uang ya aing duit teh boga tah. Waduh. Buru ladangan aing meuli 5.000-an. Siap. Asap buru. Bayar heula yang ke. Sekalian ku aing bayar. Ya geus demohan berai hijinya. Nuhun nya. Yo tah. Siap. Tok pulang di pulangan aing keur loba duit tok poe pulang mah. Atuh nuhun aduh sing gede milik na we nya. Nuhun nya. Siap. Ieu rasin loro ieu ayeuna mah jadi pager euy. Kamari 5.000-an, ayeuna 5.000 duitna 20. Dilebihan 10.000 wah, bener keur loba duit mah kitu ge milik kurang ya. Burik. Hah? Aing teh ayeuna keur resep pisan kana manuk euy. Iya tuh, resep kena nuk padi itu saya yang di lewat tuh. Bener. Bener sama halus. Aing butuh nage resep nage manuk jog-jog. Jog. Aya teh buka maneh? Di lebak tuh di itu tuh. Balik sia teh Burik. Serius? Serius tuh mongoko. Atuh lumun heula mah ya Mang tela jung. Nempo heula ya kan eueuh. Tapi aya buruanna teh. Gampang masalah buruh mah aing mah asal aya manukna. Masalah buruh mah gampang jeung aing mah. Jeung we ilikan heula ku maneh manukna ya kan eueuh. Aya, kalian kena mong cekala tuh. Mana tuh buruna lah. Gampang jeung heula. Lah, Jeung heula saya sih. bisa pegang busa. Nya kana buruh teh kamina-mina teuing. Nur, ya Allah nak kana nage geus kaliber caingna nah. Ditewak negara resmi salindungna. Eueuhnya Burik. Oh, Mang Nur da tinggal aya sayang na hungkul rempo teh. Duh, atuh kumaha aing hayang manuk jog-jog Burik. Gampang Mang Nur ya, ku Mang Nur teh tungguan ada perkata ngaputing di ditu tadi lebak teh. Kamu harus datang hidungna. Ku Mang Nur ungkat sok yakin aing mah. Anakan. Acing si goblok.